Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasubdi para wargi kita lainnya semikuring baris nyungsi bagian anuka 45 serta yang dikawitan semikuring membaca kesedayaan tatiana subscribe mangka klik tombol subscribe na, klik tombol like na, serang komen oge aktifkan notifikasinya supaya semikuring langkung-langkung semangat tidak ngupload ceritana. Mangga orang lajeng gendai cerita Sunda Sikiri Jawara Bayangan bagian anuka 45 na dar kasadayana mararanco sor cikopina mangga korejat neng gina hari teteh hudang tetela alam teges berang panonon poe geus caang nyaangan alam buana panca tengah neng gina kekerjeman lantaran seraben belenge seuri terus bebatak tarak tek neng gina hari tanang tung terus ningali kahandap dek turun kakara oge dek turun harita aya 2 jalma lompatan terus naik nyumput dina tangkal kai anu dicicingan ku neng gina mah di luhur pisan dina kadaka ari 2 jalma mah rada handap neng gina neuteup kedua jalma nah dek naraon bet nyumput sagala neng gina jadi panasaran bergitu torojol aya anu ngaliwat hiji tangtungan lalaki kolot nanggung tolok meni ngamplad eusina cau meni loba jeung geus arasak celeng-celeng dua lalaki teh loncat celik-celik harita parancu nangtung ngahalangan jajalaneun eta jalma anu keur nanggung tolok. Bogoh we ngarangkog bari jeung reuas banget jadi pias konias. Oke jeung lalaki harita cemarita. Dewek minta jauh jeung duit euy, buruk. Mun teu mere nyawa sia bakal leungit tina raga. Jalma nu nanggung harita ngecageun tanggunganana terus tepak deku. Pok harita menikeun gandeg-deg cemeritana. Punten Aden, Mang mah teu gaduh artos. Bili palai jalma mangga. Mung tong sadayana watos Mang teu tiasa jalan atuh. Cokot barangna bro, raran bajuna pasti bagon duit. Anu katalah puro rikat ngerampaan baju eta jalma tetela teu mangeh duit saperak-perak acan teu mangeh duit Kang Aming cigana mah miskin jalma teh Kang seleuna anu saurang anu katalah si Aming ngadeukeutan ka si amang-amang anu mau cau teu asa-asa hiup cebet tarang eta jalma teh dipindo puguh we langsung ngalangak blak nang karak ningali kitu neng gina jadi kesaleun jeung kalayang badan neng gina harita ngalayang hampang nakaranan celik pancu nangtung di deketan jalma anu boga cau si puro jeung si Aming ngarenjak apa ti anggalna ujuk-ujuk aya anu geulis di hareupeuna neng gina nulungan anu boga cau cenah diuk hok neng gina harita hei akang ulah nyiksa ke jalma anu tetuah teu dosa karunya coba mun anjeun dua andi siksa jeung nikakaya ku batur tangtu anjeun bakal kesel jeung sedih cakakak si Aming harita seuri nya kumaha dewek we nyai montong ngatur-ngatur ka dewek duaan lah hirup dewek diatur oge ku dewek mendingan hayu nyai urang nyacepkeun kasuka jeung dewek meneting bagja pisan neng gina bisa ngarti jalma samodel si Aming jeung si Puro boga dasar etika nu matak jadi jalma jahat oge anu mematahan pok neng gina kula boga usul naon sok ceritakeun kula nantang tarung ka anjeun duaan mun anjeun duaan anu unggul maka kula bakal masrakeun badan sakujur ka anjeun duaan dek dikukumaha oge bebas tapi mun kulaan unggul anjeun kudu jadi bade ka kula anjeun kudu turut tumut ka kula kumaha satuju si Aming jeung si Puro seueur teuteup cakakak duanana sareuri ngeunahana keranat satujuk lah sok urang mimitian ragatak duanana masang kuda-kuda dina jurusna masing-masing jeleng-jeleng si Aming harita loncat jeung si Puro heuk soko katu si Aming ngablesur kana dada neng gina siap suku si Puro oge harita ngadius kena pingpingna neng gina sakrat neng gina ngelakukan gerakan anu gancang siat kap dua suku harita tewaku neng gina dua nana harita ngareja kaget tete lawan oja anu serangku maranehanana teh mibanda ilmu silat anu hebat neng gina rikat ngalungkeun suku si Aming jeung si Puro kaluhur kalayang curalit ku brag dua nana harita mebet kana taneuh
cangkengna meuni pulen pisan geuna kana taneuh, kerasana meuni nyeri asa potong. Korejat duana harita harudang deui. Era tilu teu mah meureunan ngan kusa geprakan duana geus meubet kana taneuh. Duana harita cacangiran nyerieun. Sebrut-sebut si Aming jeung si Puro nyerang deui. Siet-siet perep katucing hariuk beng baraan. Seperti tadi DB siet kap-kap ditewak ku Nenggina. Ayeuna mah dipariritkeun pukul we si Aming jeung si Puro genggerok nyerieun. Ampun geulis disudkeun ampun. Ampun genis disudkeun. Heuk, suku kato Nenggina harita mata kena dada si Aming jeung si Puro. Cebet keburu duana harita meubet kena taneuh nangkuban. Duana ampun-ampunan tanda yen manehanana teh talu ka Nenggina. Kumaha anjeun duaan taluk atawa masih kena hayang taruh jeung kula? Taluk nyai, kula ngaku ilih. Sok ayeuna mah minta hampura ka si Amangnya. Jung duana harita teh nangtung. Teu leleda duana harita keneh munjungan. Ampura Mang, kula duaan rumah sagis nyieun peda anu goreng ka Mang. Si Mamang rikat narima kana leungeun si Aming jeung si Puro. Dihampura jalu, ngan ulah sekali-kali deui nya. Luanana harita unggek. Tah kulantaran anjeun duaan geus talu ka kula, maka anjeun kudu turut ka kula. Teu mimiti ayeuna anjeun duaan kudu ngahodaman si Mamang, kudu mantuan dagang, kudu gotol gawe pikeun si Mamang. Kumaha ngarti? Si Aming jeung si Puro unggek tanda manehana teh ngartieun. Tah ayeuna tanggung caweuna si Mamang jual ku anjeun duaannya. Teu leleda si Aming langsung nanggung tolok anu isina cau ragayang terus lempang. Si Puro jeung si Mamang ngiclik lempang ti tukang. Nenggina gumejeng dirina ngarasa bagja bisa mantuan si Mamang anu meunang kasusah dek dibegal ku si Aming jeung si Puro. Ayeuna mah si Aming jeung si Puro geus bager geus taluk ka dirina. Sanggeus kitu mah Nenggina ngacurelat ninggalkeun eta patempatan. Urang kocapkeun Nyi Puspa, harita Nyi Puspa nuju mapah dina jalan satapak di Pileuweungan. Tatangkalan rajeg di kenca jeung katohona Nyi Puspa. Manuk-manuk cing kleber dina tatangkalan ucul-aclek dina dahan. Keur kitu kalayang-kalayang aya dua bayangan loncatan ti Tegal, make baju sing sarua hideung, celik-celik mengatan jalan Nyi Puspa. Nyi Puspa teu ieu kaget, kita tadi ge dirina waspada. Pok anu saurang anu kemesna bablang cemarita. Pasrahkeun duit jeung perhiasan. Mun henteu mikeun anjeun ku dewek di pudaran. Nyi Puspa nyerengeh semongoa kedua jalma di hareupeunna. Kula geus apalin anjeun duaan mangrupakeun begal. Kula mere pepeling pikeun anjeun duaan sangkan ngeureunan lampas salah. Seperti ngabegal, meres nyiksa ka jalma anu teu teuwah teu dosa. Maroko sawanoja jeung rea-rea deui. Eta teh mangrupakeun jalan salah. Sok geureunan ti ayeuna keneh. Cakakak dua jalma teh seuri lucu cigeuna mah kana caritaan Nyi Puspa. Dewek anu katelah boding jeung ieu batur dewek anu katelah dimi moal pernah pindah pileumpangan nepi ka ira oge bakal ngabegal, bakal meres, bakal maling, bakal merkosa. Hek, mun kitu kaputusan anjeun duaan mah tong nyalakeun kula mun anjeun binasa ku leungeun kula. Ngejak ngesang ieu anu jati nimi. Serang euy, serang. Jelung-jelung, duana harita loncat ngarajang ka Nyi Puspa. Nyi Puspa harita nyokot suling saktina anu nyelap dina cangkengna. Siet euk, perep si bodi ngablesur kana kadona Nyi Puspa kilek plos. Siet, perep si dibingak tius kana dada Nyi Puspa kilek plos. Siet, suku si boding najong sirahna Nyi Puspa. Rikat Nyi Puspa mabuk ku sulingna. Ayuk, das. Walah, jir. Tarik deug si boding harta mundur obat lengkah. Siet hiuk, suku si demi ogah harita ngadius kena pipina Nyi Puspa. Rikat di babuk ku sulingna. Hiuk, das. Walah, carik deug mundur terlengkah. Duana pada kaget ku kemampuan ilmu Nyi Puspa. Duana harita leuwih hati-hati dina ngalakukan serangan. Jadul ti awewe teh ilmuna hebat. Urang kudu hati-hati. Serok serang di demi serang. Serepet, sering gurila. Peduk harita cabut tina sarangkana. War-war diputerkeun dina luhureun sirahna.
Nyi Puspa estu tenang pisan teu ieu gimir. Jeleng-jeleng, duanana loncat nyerang heuk. Dua bedog cing kolepat nyabet badan Nyi Puspa. Siat heuk belentrang bantruk jeung sulingna. Dalegdeg si Boding harita mundur walengka. Siat-siat bedog si Demi harita ngadius nyabet tak-tak Nyi Puspa. Belentrang bantruk jeung sulingna Nyi Puspa. Dalegdeg si Demi mundur walengka. Dina kayan keur mundur, Nyi Puspa harita ngaculat loncat prajeng mabukeun solingna kana sirah si Demi. Heuk siap. Si Demi harita ngalenyap oge buru-buru nakis ku bedogna. Belentrang, buletok bedog harita potong jadi dua. Nyi Puspa mabukeun solingna kana beheung si Demi. Heuk jebet. Kalayang juralait cedak kana tangkal kai kedebut rubuh kana taneuh. Saterusna mah teu hudang deui. Kekuatan Nyi Puspa memang luar biasa hebat. Si Demi kuat ngalayang kedorong ku kekuatan Nyi Puspa. Si Boding nempok itu ngaranjuk kaget. Jeleng loncat maksud nama dikabur. Corelan telik Nyi Puspa geus aya di hareupeun si Boding. Pogoe si Boding kaget banget jadi piasieun ku Nyi Puspa. Nyi Puspa harita ngadorongkeun dengan kencana kana dada si Boding. Katingali nama lalaunan, tapi balu karena memang luar biasa hebat. Hiup das, jebet, cengkang kalayang. Allah, tulungan ayah doa. Cedak kena tangkal kai kedabut rubuh nangkuban. Usak si Boding harita kapayahan. Nyi Puspa nyerengen seri saterus nama ngacurelat neruskeun di lampahna. Urang kocapkeun Bah Bored harita Bah Bored keur aya di imah leutik jeung baladna barejeng dipencetan ku pamajikanana masing-masing. Pok Bah Bored harita teh cumarita. Engikeun ku laing kabeh. Ilmu dewek ayeuna bageus sampurna. Jadi montong dirilakeun urang ngacurag ka Pagurun Ardawijaya pikeun baragatkeun si Kede jeung kulawargana. Ira waktos nagi guru kula geus teu sabar. Cek si Durja barejeng mencerong ke Bah Bored. Bener ira ki guru. Geus teu kuat ya yang geura adu harapan jeung si Gede. Si Odeng oge harita amane semangat pisan hayang geura-geura indit. Dina poe sugan urang meuyang teu dieu. Kula boga tugas pikeun anjeun Durja. Panggihan si burna euy, sia kudu indit ti dieu ayeuna gini. Si Oding harita ngacungkeun leungeunna. Aya naon Oding? Sia teh panuju kana kayang dewek atawa kumaha? Punten Bah. Saena mah ayeuna we urang miang. Mengpeng isu keneh Bah. Jadi isukan mah teu bakal lila deui tepina Bah. Ngeunang Kang Burna mah Bah teu babari. Bejaan we ngagunakeun aji pameling. Capek kudu datang ka ditu mah Bah. Bah Bored ngahwalang heula sakedeung kapikir kumaina oge leuwih cepet bergerak leuwih hade. Bah Bored harita cemarita deui. Jalakan oge si Oding. Satuju mun kitu mah urang indit tina poe ayeuna. Nungguan heula dewe euy, dik nabejaan heula si Burna. Bah Bored harita meremkeun panonna, pok harita cemarita. Burna. Dina poe ayeuna pisan dewek jeung si Oding. Gatut anu sejenna dek ngajurag Pagurun Ardawijaya. Begituna kula butuh ku tenaga anjeun. Engke urang papanggih di jalannya. Kadange ku Bah Bored aya jawaban ti si Burna. Muhun mangga Bah. Ayeuna pisan kula miang. Rai panon Bah Bored dibukakeun. Ayo urang indit ayeuna. Ngeunaan pamajikan urang cenah balik we ka imahna masing-masingnya. Engge mun balik urang samper deui. Sararea panuju saterusna mah sararea singkil jeung nyiapkeun pakarangna masing-masing. Sanggeus tarap timah beral Bah Bored saparekan camiang dik ngajorag Pagurun Ardawijaya. Kasugri para wargi cag urang tunda heula Bah Bored saparekan ca nu dek ngajorag Pagurun Ardawijaya kiwari urang kocapkeun si Kede. Sabadana si Kede miang ti Pagurun Gagak Putih, si Kede harita lumampah lempang biasa be, barejeng ngareretan sabutreun eta petempatan. Manuk-manuk rarecet dina tatangkalan jeung pada baturna barungah bisa arulin deui jeung pada baturna. Dina waktu lempang si Kede harita inget kana caritaan silaba yen dek kanjurang Pagurun Ardawijaya.
Lenyap hati si Kede ngalenyap bisi kulawargana ditandasari tumpur lodeskeun. Geremah manehna. Geremah manehna teh geus teu boga bapa, piraku dek teu boga indung. Lain si Kede teu percaya kana kemampuan elmuna bapa terena jeung mangjana. Jalma jahat masuk licik ngahalalkeun segala cara pikeun ngahontal cita-citana. Dumasarkan hal eta si Kede harita leumpang ngadeukeutan kana hiji tangkal kai anu lumayan gede tur palebah eta mah ieu. Si Kede harita sila mapatkeun elmuna. Si Kede harita ngimplong jirim silaba, nah bener indet ka pagoron Ardawijaya. Katingaliku si Kede jirim silaba memang bener kudu mampah ka pagoron Ardawijaya. Nganu mampahna teh gancang selangkung ka pengkol heula sabareneangan lawan pikeun ditalukeun. Rakatek si Kede ngamatek jurus bayangan sukma. Celik harita tadi hareupeun si Kede aya jirim hidup si Kede. Si Kede dina waktu harita jadi dua, anu asli hiji bayangan hiji. Duanana mirip pisan. Ok si Kede anu asli cemarita. Jeung anjeun ayeuna balik ka pagoron Ardawijaya. Lawanan sing sajalma anu dek ngancurkeun pagoron Ardawijaya. Sing hati-hati dina ngalawanannya lantaran musuh urang kacida hebatna. Bayangan si Kede unggeg saterusna mah cedelap inde tinggalkeun eta patempatan. Si Kede narik napas panjang sanggeus kitu mah si Kede lumampah deui nyorang pileuweungan. Teu kacaturkeun heula di jalanna sorog si Kede harita teh ka lembur. Meme si Kede asup ka lembur, si Kede cicing heula we dinu buni ningali heula kayaan. Teh loba jalma anu daratang ka tempat eta. Meme asup dipariksa heula, cereng mayar tiket bakuna mah geus kitu mah bisa asup. Si Kede jadi penasaran, karena kitu torojol aya hiji lalaki mangul wanoja. Eta mah langsung supaya tanpa ditanya heula, tanpa mayar. Si Kede kerung can ngarti kana naon-naon anu dilakukeun ku eta jalma. Si Kede teu wani gagabah dina ngalakukeun tindakan, lantaran mangsa alam harita teh masih keneh beurang. Geus pasti we bahaya pikeun dirina. Si Kede saheulaanan mah cicing heula we dina tangkal kai ningalikeun kaayaan dirinya. Kocap ke di tempat sejen rada jauh tidinya, harita aya hiji lalaki kasep ngalempering koneng. Saha eta jalma teh titeula si Jakawala. Harita si Jakawala keur diuk di luhureun tangkal kai berjing ngawaskeun kana jalan satapak. Jigana nama si Jakawala teh keur neangan mangsa anu empuk. Rantang-rantang ti kaanggangan aya hiji tangtungan wanoja keur nikreuh lempang. Si Jakawala meuni curing hak, jauh kene oge diteutup meuni antep pisan. Pok si Jakawala. Yatela aya wanoja geus rupa anu bakal ngaliwat ka dieu. Ieu mah milik gede ye. Gargola we moal storkeun ka tuan brudal. Lebar temenan mun dibikeun ka batur teh. Ieu mah templon katinggalan teh geulis deh. Cek si Jakawala harita ngagerendeng ngomong sorangan. Bekeula eta wanoja teh beuki deukeut kana tangkal kaya anu keur dicecingan ku si Jakawala. Akhirna mah ngaliwat ka handapeun si Jakawala. Jeleng kalayang curali trik si Jakawala menggatan jajalaneun eta wanoja. Eta wanoja teh ngarangkog bari jeung neuteub ka si Jakawala. Si mungkuring oge neuteub kana waktosna seep. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-46. Panjenengan ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.